Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, abdi sadarencangan punten ngawaga pusat Oh, jadi wawancara di hapunten. upami lengkap Bapak saha upami nama lengkap Bapak Abdi nami Wasta Ujang Rohman SPD MM. nah Bapak hoyong janten guru Alhamdulillah janten guru mah berkah. Upami sehari-hari di sekolah mah seueur murid anu resepeun abdi ge resep ka barudak teh karena dina sehari-hari nya hayang nyebarkeun ilmu karena hasil tina belajar waktu harita. ti iraha Bapak ngawitan ngaulang di MA Yasti Di tahun 1889 abdi mah tos di Yasti teh di semenjak keluar SLA. Lumayan atuh 30 langkung ya. Kamu mah acan lahir. kumaha pengalaman Bapak salami ngaulang di MA Yasti Pengalamannya upami ningali eta mah resep pisan tiasa ka gambarkeun lah ku ayeuna oge ti kapungkur ti ayeuna da ari barudak aliyah mah barager iyeuna teh da aya rupa-rupana lah gitu. kawitan Bapak ngaulang di lembaga mana wae di Yasti teh Di Asti teh di tahun 1888 teh langsung ka MA Yasti. Nah, terus teh MA Yasti ngaulang deui ka SMA na, da SMA mah kapungkur teh si non siang. MA na pagi, SMA siang. Nah, gitu jadi 2 kali ngajar teh pagi na di Aliyah, siang na di SMA. Terus kadieu-kadieuna ngajar di SMK. Adir ini nambahan ngajar deui di MTS. Kitu we keluar deui, asup deui. Yang penting mah aya di Asti we. jeda dulu inspirasi sama Bapak di Yasti Di Asti masakannya abdi teh da guru olahraga teh kapungkur aya sih nya mana teh jam-jam permana. Alhamdulillah kemarin jadi rekan kepala sekolah di Sukaraja, rekan kepala di Paru Kuda, tak pernah gitu kan. Alhamdulillah jadi inspirasi bina guru olahraga, tapi guru sanes oge aya. Nah yang penting mah biasa kerjasama, biasa di salurkeun eta hasil dari belajar kapungkur teh. Nah gitu. kunaon Bapak hoyong janten guru olahraga Nah, jadi guru olahraga plus-plusnya cukup ya. Aya olahragana, aya ngajarkeun pendidikanana. Nah, urang oge jadi kabawakeun badan teh bisa jadi sehat, bisa jadi kuat. Nah, eta plusna teh nambihan. Terus bisa ngajarkeun pembelajaran anu teu bisa jadi bisa, anu teu tiasa jadi tiasa. Di mana aya bola besar, bola agung lah punya sepak bola, bola voli, bola basket, bulu tangkis, di antaranya seperti eta. olahraga naon anu dipikir Bapak Cai guru olahraga mah kudu sadeana resep. Da anu paling nama naon atunya bela diri dan bulu tangkis we atuh lah. bela diri Nah, ayeuna alhamdulillah bela diri juara di Jawa Barat pernah. Itu ai bulu tangkisnya paling di tingkat kabupaten pernah juara teh. Nah, gitu. naon harapan Bapak sama siswa-siswi Bapak kapayun Harapanana teh mudah-mudahan Aliyah Yasti seueur muridna siswana oge aya
cita-citana karai ka prestasina terus bertambah dan mudah-mudahan Bapak kami siswa-siswi Bapak kapayun. harapan nama teu muluk-muluk supaya siswa anu aya ti MIS teh tiasa ngaraih cita-cita dan alhamdulillah kitu kan ya sareng alhamdulillah anu kaluaran ti MIS mah biasa keanggo ke masyarakat, biasa bermasyarakat, nah gitu. Nuhun Bapak. Ya. Sami-sami yang penting mah urang ngadoa supaya sadayana berkah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.